Geblek adi tepugu, geblek adi campelak abdi Pak kumaha sidawala gelo Bapak. Era ku tetangga Bapak. Tetangga di dieu geus riweuh kaayana. Tekau paya kebon diawut-awut ku sidawala. Ulu. Marukana wa. Popoyan menang nyeuseum diletakan deui. Alah eta. Beuh. Ayo lempangan bawa batu belewer gitu karena kenteng batur gebros kenteng di cinta robros aya balong dibedah-bedahkeun laukna dipelakeun deui di lapang bola Moal ge hirup dicecep-cecepkeun ulu tekau paya hayam beak kusaha sidawala ulu ayam meri beak kusaha sidawala kusaha deui ai aya entok beak kusaha sidawala da terima buah maning tong ka mana karep ente ngomong bro dawala ayeuna lain dawa kamari anu dijejek ngajadong anu dicarek cicing moal ngajadong nu kieu cicing eten epesan sama so kayaknya ya karena bener masih dawala wani nying hareup bayar 5.000 tegablek goblok gak jangjang dawala tengenah sudah fitnah nyebar fitnah cing inget sasanget-sanget na leuweung moal sanget tibatan sungut sanajan ente heureuy tapi lamun katarimana serius majarkeun aing teh eling kalakah molor saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun dah laras kula sok minang kabandungan kumaha teh sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan teu reureuh laras kula angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan laras seperti anu karanapan ku uwa kiwari ucu dah kumaha teh jauh tina dugaan jauh tina panyangka wa dah kumaha wa ieu kajadian bakat tumiba ka diri wa jeung kulawarga wa dah ieu kula ayeuna mah ucu lain agul ku payung butut ucu kumaha teh wa baheula mah kulawarga wa teh estuning diajer ih laras kula dipi hormat semua malahan dipi kolot wa tadi dia teh ucu yang nyana wa tapi ayeuna mah eta teh hanya tinggal kenangan ucu dah nah kunaon wa nu ukur kari urutna dah ngan aya dina sawangan dah biheung ka hontal deui eta teh ucu dah nah kunaon wa gara-gara kalakuan anak uwa nomor 2 sidawala dah nah kunaon kena ku paribasa angeun sapariu kaclak-celakan tai beurit jadi geuleuh kabeh ih tangtos wa karena nila setitik rusak susu sebelanga dah iya ulah da jelema ayeuna mah ucu kadang-kadang nempo jelema teh tara nempo ka anak kahadeanana dah eta lolobana nempo ka jelema teh kana kagorenganana laras anu untukna teu dihargaan ucu semohon wa sidawala ungah adat ucu dah
naku naon teh lang ling kawas zaman teu eling dah iya ulah mineng ngamuk di lemur teh ucu eta teu kaop teu parok jeung hatena ngamuk laras ulah teu kaop naon-naon riweuh kaayaan sidawala ting kunaon ucu teu kaopan nyawa teu kaopan teu payaan ngulit bawang laras tapi paran dene kitu ucu dah kumaha genteng-genteng ulah potong laras sanajan begeng ulah digotong ulah kawajiban uak salaku kolotna gedenya aku gedena letiknya aku letikna eta ka anak mawa bagernya aku bagerna buraongnya aku buraongna laras karaos uak muarek nyalah genting kalau jadi anak dah rek introspeksi diri we ucu nak kumaha wa boa-boa meureun uak jadi bapak teh teu bisa nyieun contoh dah eta ari mamatahan mah gampang ucu da geuning contoh nah da ucu ayeuna sagala rupa oge kudu make contoh luyu jeung jungjunan urang nyaeta uswatul hasanah ucu laras wa mudah-mudahan deh si dawala bisa babalik pikir dewek hayang nyaho kahayang naon di anak aing dah cobi atuh wa tali ma Kakang Semar kadieu ma bojo bapak samping songke semahan abdi dama-damahan kaula Kakang Semar ma kumaha sidawala teh Kakang Semar boa-boa meureun teu ridho beda kaula inung sampeuran dah moal nepi ka dinya mama urang talek we ayeuna naon kahayangna sae mangga yang kumaha wa adia kasih cepot dulu ya dah mangga akang bulan itu disaur ku bapak cenah lain naon aing aneh ka sidawala kumaha teh akang asa leungiteun sidawala ting ka mana le sifatna nu baheula eueuh nu someahna teh nya anu someahna anu dewasana ayeuna makan ngeukur kari ngaranna laras kang kalanceuk ka aing wani nonyok wah eta tepira aing teh tepira piraan nyiem duit 5.000 padahal mah teu dibalikeun ku aing make jeung ngamak wani nonyok ka aing sidawala ai boga mah pasti dibalikeun padahal mah kunaon tadi aing jadi kieu le araraneh teuing ararane hirup hidunya aing romantika kan are rek dilawan da pukuh kadi aing teh nya jeung ulah sarwana nulungan cuma kepihatur pak diterima aja kumaha wae sidawala teh pak nyeta urang talek ayeuna jang geus waktosna bapak salaku bapak ulah cicingeun bahaya ya pak bahaya mah siapa kepihatur mah diterima jang mana sidawala duka mah diakan juri tong kitu ulah kitu jang kadi teh ya geblek adi teu puguh geblek adi campelak abdi pak kumaha sidawala gelo bapak era ku tatangga bapak tatangga di dieu geus riweuh kaayaanana da kau payak kebon diawut-awut ku sidawala ulu barukana wa popoyan menang nyeuseul diletakan deui alah eta ayo lempangan mawa batu belewer gitu kena kenteng batur gebros kenteng di cinta robros ayo balong dibedah-bedahkeun
laukna dipelakeun deui di lapang bola moal ge hirup dicecep-cecepkeun ulu tekau aya hayam beak kusaha sidawala ulu ayam meri beak kusaha sidawala kusaha deui ai aya entok beak kusaha sidawala aya nog beak kusaha ku abdi teh mah babatok sia sarwana tuh kitu mah nulineuk ke abdi mah nog sok kabayang ku bapak sidawala aya nini dibeberi maja terek istri ka jangan sampai cangker kulitna WC umum di penet-penetan kabeh atuh batur ngising jeriweuh burialan tangkal kalapa diamplas terus dipelitur terus dihormat sok kebayang bapak kumaha sidawala pak ai kade cek aing gitu cik dan kade cek aing weh padongos wae kalau tadi hayo duduk wah udah naon aya nih di mana si aing iya di kolong kernaon si aing di kolong neangan receh keur meuli kuota gede cik bapak nama tidak ke kolong tuh bapak dangukeun bapak kade sia dawala dina manahna bingah ieu nu diantos-antos ku dawala margi aya hal-hal anu bade didugikeun ka Semar Badranaya ieu waktuna aing ayeuna rek naon anu diobrolkeun ku aing dah eta unek-unek ratusan tahun ayeuna boga budal aing wakca sama kabeh hatur bapak diterima jang tekantun atuh ka emak diterima jang kunaon dawala sedap mak tadi ka kuping ku emak abdi kikieuan teh pedah emak inung samperan sanes mak demi Allah abdi mama sanes ma diaku inung lahir batin anu wajib dihormat ku jisim abdi kunaon atuh dawala sakedap kunaon sia sagelo-gelona ge aing moal nepi ka ngahamplas tangkal kalapa tong ka mana karep ngabohong teh dileuwihan wae maka jeung dihormat da lain bendera karena omongan dileuwihan aya duit dikurangan wae aing jalan cek sia lanceuk-lanceuk nanahaon aya kitu patut mah tuh pak kana kitu pak geus jang dawala jang tong sarwana cu ngaruh kitu pak lain kitu aya kadi kudu mere contoh nu hade kadi teh lain ieu mah mere contoh teu eureug da sia ge sarua teu eureug goblok budak-budak teuing sia balong batur dibedah-bedahkeun aing mah ngabedahkeun balong satu sia teh dititah kudu gablegna da laukna mah teu dibawa dihantam ku manehna ieu we penyebar hoak majurkeun aing nu ngabedah-bedahkeun make uteug da aing apal naon merong tak tanya heula tukang da aing eling kene popoean make diletakan ku saha diletakan ku si gareng nah atuh nuduh ka aing tadi mah buah mani tong ka mana karep ente ngomong bro dawala ayeuna lain dawa kamari anu dijejek ngajadong anu dicarek cicing moal ngajadong nu kieu cicing
eta epesan sama so kayaknya ya karena bener masih dawala wani nying hareup bayar 5.000 teu goblok goblok ya jangan dawala tengenah sudah fitnah nyebar fitnah cing inget sasanget-sanget maleuweung walau sanget tibatan sungut sanajan ente heureuy sanajan heureuy tapi lamun katarimana serius majarkeun aing teh eling kalakah molor teh hayang kabupaten ku adi aing kadenge meureun ku si laing bieu ceuk sinen jeung alok sanajan dina wangunan rumpaka lagu tapi eusina mah mungguhing jero lamun can kapangi ceuk alok jeung sinen bieu ulah wakasuka seuri lamun can pangih jeung jati diri di mana-mana geus apa kana jati diri bakal seuri dina sanubari luyu jeung kajadian si laing ayeuna tah si laing teh geus leungiteun jati diri oh iya ciri anu mandiri anu ngancik dan diri si laing geus leungit lali kana purwa daksina purwa wiwitan daksina wakasanana poho si laing teh kana kewajiban manusia yen manusia teh wajibna teh nyaahan dedehan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganteur kanu sieun eta kewajiban manusia laras anu tungtung nasi lain jati kasilih kujunti nu nya di lain-lain nu lain di nya orayan di baleuli datang oranyaan di tenggelan eta sumohon Pak dingikeun sia cicing tah dewek moare mempersoalkeun kalakuan si lain anu geus-geus ngan dewek rek wawadi eta kalakuan si laing anu geus teh kudu jadi enteng keur si laing jadi ilmu sabab anu kadeuleu nu katempo jeung nu karasa kudu jadi ilmu lamun teu jadi ilmu rugi sumohon tak dewek rek nanyakeun ka si laing sabab naon hakim geus netepkeun sagala rupa kajadian moal jadi tanpa sabab moal aya hasib lamun eueuh seuneu sumohon tah lamun aya naon-naon si laing teh ngomong ka dewek da dewek teh goreng-goreng oge bapak si laing buruk-buruk papan jati dewek teh kalau si laing bapak si laing lamun aya naon-naon beureun bisa batur pakumaha jeung dewek lamun aya kahayang pek gerang ngomong anu kadada nu kaduduga ku dewek meureunan dilaksanakeun lamun henteu mah wayahna da kayan dewek saperti kieu pek pok jeung prak naon kahayang selain jawab sia tong totonyok atuh ngajedong sia ngajedong ai babatok sia aing ke dinas teh sia teh wae babatok sia abina-bina teuing heureuy teh mana wae sok gerang ngomong hatur sewu nuhun laksa ketik kabingahan ka bapa anu parantos masihan kasempetan kanggo dawala dina waktos ayeuna bade ngadugikeun sakumaha pamadegan atanapi pamenak si dawala teu sok nanging sateu acana jisim abdi hapunten ka bapa ieu dina mangsa jisim abdi kikieuan ayeuna bapa kasinggung hapunten Pak oge ka emak
tenang naon jang dewek geus jadi lautan hampura ju semohon atuh ka aka hampura ye aka tiada maaf bagimu senyummu adalah tangisku cek aing montong horoy ngalonyeng akang atuh dinas gitu. Pak tong beberongos wae Pak bisa setruk orang ngos porongos iku mah teh aya naon si dawala ayeuna kikian leres tadi sakumaha saur bapak yen moal aya haseup lamun eueuh seuneu heeh tah kunaon si dawala kitu sabarana ieu teh ti kapungkur bapak di dagoan ti bareto di tunggu ti kapungkur di anti ti bihari si dawala ditalek ieu teh kahayang mah ti baheula ya matak naon dawala kikian teh seolah-olah dawala teh demo ka bapak ulu aya naon si aing teh make jeung demo ka dewek emang na aing teh naon sia make jeung demo aing teh korupsi sanes korupsi margi bapak teh kepala keluarga anu wajib kuninga naon kahayang anak mah heuh naon tah kitu atuh tanya naon kahayang heuh naon kahayang teh boh hayang mio sia teh nah leuwih ti mio aing mah naon ieu kajadian salaresna ratusan tahun kapengker ratusan tahun kapengker malahan ribuan tahun lah dihitung-hitung mah ulu mama tacan aya jauh keneh mama ribuan tahun ka tukang sumohon naon emot keneh bapak kapungkur naon dina mangsa kapungkur bapak nuju ngalalana di jagat raya Pramudita ieu jelema teu acan aya lintang ti urang we tiluan bapak si adawala si aka si kuring jeung si gareng opatan masih kene nongtoreng kana ceuli Pak inget kene hari tetep poe Rebo dina wanci nyaeta pecat sawet lamun ayeuna mah jam 10 jam 11 beurang bapak ngobrol sareng abdi si aka harita teh keur lalangiran si gareng keur neangan gaang tuluy tah sumpanen bapak harita ngomong kungsi nyarios ka abdi jang dawala cek bapak ayeuna cenah urang apruk-aprukan sangsara nyang mani sabab itu tugas bapak saur bapak kapungkur tangke mah cenah si laing dina waktuna mah cenah si laing teh bakal menang bagean si laing teh bakal menang cenah ti dewek menang jatah da sabenerna mah dewek teh lamun maneh hayang apa cenah dewek teh lain urang dunya saur bapak kapungkur tuluy tak dewek teh lain urang dunya saur bapak kapungkur dewek teh cenah saur bapak teh urang sawarga maniloka tuluy tah tidinya jisim kuring nong toreng keneh nepi ka ayeuna disim abdi bakal jen bapak teh urang sawarga maniloka tiba heula nepi ka ayeuna jen badi tanda tanya bener gitu bapak teh urang sawarga teu aya bukti anu kuat pikeun nentukeun yen bapak teh urang sawarga. Nah ieu teh pambibit wungku ka si dawala, nah ieu teh pambibit wungku si aka cepot kabeh ka anak-anak bapak supaya kabeh nurut. Mana buktina geuningan ongkoh menang jatah tapi mana buktina tiba heula nepi ka ayeuna can aya buktina. Nah bener bapak teh anak ti sawarga maniloka. Boga hak si dawala geus kesel aing jadi jelema sangsara teh. Gas-gasan di si abdi teh Pak da ieu mah jelema teh ngahormat dengan harta kakayaan wungkul
jelema teh ngahormat dengan nu beunghar wungkul turun tina mobil kakara ngahormat ayeuna mah loba duit kakara dihormat mode sida walaki mah boro-boro hayo da kekesen komo jelema sangsara mah padahal nu beunghar lamun eueuh jeung sangsara rek kumaha hirupna bener dah walah bener hayang ngusip oge aing di balong aya menena susukan we da teu geblag duit elap ke tim Toha tak tidinya mikir mana itu bagian itu bapak tiga bohong nah bener bapak teh orang sawarga jawab bapak lengkal ngahulang dah walar Kakang Semar jawab hei Semar bener nangka badana ya syah tunggu masih lah biasa we lah si edan pokoknya naonan bae lagi ari kudu ting mah dewek kudu ngajawab nya kedah bapak tuh da unek-unek ka jisim abdi kieu ieu cu anu diomongkeun ku si laing dia teh memang bener yen dewek teh sabenerna urang sawarga Maniloka laras tapi itu rahasia gede cu malahan namun si laing hayang apa sabenerna sawarga Maniloka teh nu aing gitu bapak nu dewek ya tuh dipercaya ada malah wadul percaya sawarga nu bapak manya beas nganyuk utang diri dia ngan tugas dewek ayeuna di dieu cu dina makom ieu dewek teh boga dulur teh opat hiji ransasan geus maot lanceuk bapak panggedena baheula maot teh dina mangsa marebutkeun layang jamu sekali musada kadua mang si laing nyaeta Sang Hyang Antaga atawa Togog baheula mah aing teh ngaran teh Sang Hyang Ismaya adi dewek Sang Hyang Antaga si Togog taran sasan teh paeh maot teh ku dewek jeung si Togog beulah awakna sabab marebutkeun layang jamu sekali musada nu katilu teh Otipati Jagatnata Raja Triloka tak eta teh adi dewek ngan dewek boga tugas bikin cicing di dunia turun nih aing ka dunya ka dieu jeung si Togog mengabdi nate ka raja-raja anu bala leunghar raja-raja anu sarakah dewek mah ngabdi nyata ka raja anu adil palamarta anu nyekel layang jamu sekali musada nyata Yudhistira bijaksana naon si Togog di ditu lain goreng si Togog teh supaya ngagiringkeun eta raja-raja anu teu balik datang ka dieu diwara ku aing diwara ku Panawa eta tugasna teh tugas keneh dan lobana hayang bonus eta mah oh kitu Pak heuh ta eta sawarga teh dititipkeun ka Otipati Jagatnata ayeuna ngarajaan Triloka dah ari tri teh tilu air loka teh alam ngarajaan tilu alam hiji alam sawarga kadua alam Madyapada alam kajinan katilu alam marcapada ieu alam dunya ieu teh di bawah pimpinan Otipati hayang nyahong lain bohong ngan aing can waktuna sia digubuka itu panjang keneh lalakona can boga ijazah upami laras iya Otipati
mang berarti mang Otipati Jagatnata terai bapak Raja Triloka nyata raja mana namanya teh sawarga Madyapada jeung Marcapada tah tilu alam kalebet alam dia alam Marcapada berarti di bawah pimpinan Otipati tah upami kitu pikeun ngabuktikeun ieu kejadian jeung unek-unek Sidawala Bapak Widian Sidawala angkat ka sawarga Mariloka. Uluh sia anjir terus sagawaya dedengan teu sia rek ka sawarga sumohon nanaonan sia goblok. Tong boro ka sawarga sia ka Mario kok gelinglung teh. Widian Bapak Sidawala rek ka sawarga Maniloka hoyong penak langsung jeung yang Otipati Jagatnata Raja Triloka. Widian si Bapak hayang ngabuktikeun jeung aya unek-unek anu perlu ditepikeun ka yang Otipati Mang Otipati Jagatnata Raja Triloka. Widian Bapak ai babatok sia ceuk aing can waktuna sabar sanesan waktuna ayeuna waktuna Widian ai babatok sia onyo ke jabatuman goblok teh mah jeung ka sawarga sia teh di dia ngawon meri jeung aing Widian Pak ya dengekeun ku si laing aing ngidinan si laing ka sawarga bus ka itu ka sawarga sia teh sawarga pasti kabeh bakal tanda tanya ka aing nah naonan ya aing maksud ngawin nita sia ka sawarga sedengkeun lain waktuna apan aing teh keur nyumput buni di Caang nebrak bari jeung teh kata mong tugas aing teh di dieu lamun sia ka sawarga rek kamolekerkeun aing anjir ieu teh politik atau bener gitu teh lamun sia ka sawarga ka itu sarua we ngabokirkeun aing saha di dieu pokona Widian ya Bapak Widian ye denge ku sia aya aturan asup ka sawarga goblok teu sagawaya ieu aturan ieu geus dijieun ku aing sawarga teu meunang bisa asup sagawaya jelema ka asup sia sanajan sia anak aing teu bisa sagawaya asup ka sawarga maka jeung teu sagawaya da kuring mah hayang panggih jeung Otipati pan eta teh emang san waktuna goblok Widian lah di Widian syukur teh di Widian ini sorangan aing wala istighbar da wala nyebut da wala nyebut da wala buah-buah kasurupan sia teh kasurupan karuhun kumaha karuhun naon karuhun ka hanap kaluhur goblok tapi teh ya aing bibir hayang heureuy we euy sok sia nurut ka aing ye dina nyana ge si lain ka itu da pasti bakal dihalangan ku para dewa sabab sia lain wayah lamun sia dihalangan gablek naon sia ka sawarga boga bakal naon itu teh dewa Jalarago nah sia teh rek nyalawan ka dewa mangengken ka batur bu itu si Edan gablek naon sia teh ini ka sawarga berarti bapak teh hariwang nya heueuh sabab aya aturan asup ka sawarga teu sagawaya jelema lamun asup sia bakal dihadang ku para dewa aing terido sia dilongga halang ku batur oh berarti bapak teh hariwang ka hamba heueuh tah upami bapak hariwang ulah hariwang bapak tenang bapak di dieu sabab kuring boga bekal naon sakieu we teh abdi mah naon upami bapak hariwang dina hariwang bapak kasim abdi heueuh gablek naon sia sakieu teh abdi mah naon leuleus bapak ayeuna bapak teuing Kakang Semar aduh kunaon dawala kunaon anjir pak ya
jang leles aing jang Pak no Pak leles jang Dah, ya api. acting ya ho aing acting supaya aing dipikasieun supaya si Dawala dipikasieun ku aing eueuh acting teu jangan acting malah udang gedutna lolol itu udang acting yang nyaho lah nah ujung lulus ku pragu ya waduh lah wah jadi tuna si teh naon digablek ilmu di mana sia ilmu kitu goblok puasa Ramadan gitu tamat si teh naon ya bapak mana Dawala hariwang pante ayanak yang leles ya waduh udang genut cagerkeun dewek jang damang Pak ayanak jang waduh lagi nyaho kebarengan tiba heula jeung aing tong boro leuleus-leuleus siap memegat angkot eureun-eureun kadunya teh heula aing daripada sia teh sok cek aing sok mau ngah tapangis mar sia sok ka aing hayang usir ka aing teh ieu teh bener akad teh sok saudara yang nyaho ka bapak aing leuleuskeun da bapak geus badami di maneh bener hayang leuleus sok cobaan aing leuleus mana cepot udang karasa antep Dawala atuh dicageurkeun teh si goblok malahan cenah leuleus deui cenah si edan Dawala karasa nyebut acting ka abdi Dawala leuleus Dawala ngan aya nu heuras naon nu heuras huntu da huntu mah heuras wae mah bisa leuleus sok kumaha geus kieu Dawala ampun Dawala cageurkeun aing Dawala antep wae tengah ganggu sok bade kumaha keun antep jangkeng geus-geusan cageurkeun meh teu bangor ganeng aya si eta teh ke urang geus ngaliwat geus naon cageurkeun baik-baik goblok sia kayaknya mana gua aing mah rame sok jang karunya cageurkeun jang teu kudu reret cager astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi Gusti Dawala ilmu naon eta Dawala ngematak oge ulah macem-macem ka abdi Dawala disangka mah Dawala Dawala mana didukung ku aing Dawala tenang ngan omat eta ilmu leuleus ulah dikaingkeun deui bahaya Dawala bahaya anjir eta ilmu nepi ka kitu Gusti nu abdi mangiti mana sia Dawala menang itikuri atuh puasa segala rupa oge atuh mun kitu manehna puasa teh isuk-isuk geus kopi ai saur lepang gede na geuning isuk-isuk dengan kopi ting 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 heeh paas jeung rokok jarum coklat lamun aing boga ilmu kitu resepnya kumaha ka mulai Dawala kumaha tah aya we geulis ngaliwat neng bogo ka abdi
Pasti jawab tentu. Bener neng teu bogo. Henteu cenah. Lulus neng. Guprak aweun teh labu. Terus kumata Bawa ku aing kemana? kana poek. Rek di kumaha? Rek di kumaha? Nya dicaangan ku aing. Kana poek mah dicaangan ku aing nu bakal deuleu. Nya geus bade nu caang ulah kanu poek. Aya tukang baso. Mang meuli baso manyuk. Menang cenah kudu meuli, teu boga duit. Atuh bisa lulus mang. Guprak. Cokot basona ku aing. Wajah moga. Matak teh dijabah ke dada hatena goreng nya mah. Niatna goreng. Aya bapak ngaliwat. Ka aing si goblok. Nah, kumaha tah Kang? Pak. Minta duit. Eueuh cenah teu boga duit. Leuleus Pak. Kuprak angku ku aing. Ka mana? Bus kena cubluk. Ka aing teh teh. Tentang dibere ilmu wa. Sok kumaha parantos kieu Pak? Kumaha si laing ngacu. Ai kitu mah dewek. Ngan omat lamun nanyakeun di sawarga bejakeun lain titah dewek. Moal Bapak ieu mah abdi pribadi. Bawa ngalibatkeun Bapak ieu mah moal omat. Hiji kitu kaduana si laing teh warga negara amarta di RT, RW, lurah, laporan depi kadunungan ka itu ka Yudhistira. Si laing kudu laporan sabab si laing nya eta urang negara amarta kudu laporan. Oh tangtos Bapak atuh abdi ge pantos laporan da abdi ge bahasa konyong-konyong. Ka itu teh. Heeh, tak kitu we. Ngan omat dewek ulah dibawa-bawa lamun anu di sawarga anu nanyakeun sia we kitu nya. Sumohon Pak. Ma Kakang Semar urang ngaliwat teh majing teh batang ieu mah. Tobat teuing anak ma dawala didoakeun ku kaula dalwala kumaha cing jag cing sehat anak ma cing dilancarkeun dawala. Kakang Semar anak doma nah Anak emak dola buat eta ilmu ulah dipake di aing. Ampun aing. Udah aing mendukungmu dola. Aing tim sukses manehna. Tare akar ngilu ka sawarga. Iya dong. Masa gua diem aja di sini. Gua juga kan pengen ke sawarga. Bejana di sawarga puteuy nangeuna. amis. Pilek aduh ampun. Tah mun ngilu ulah carekeun. Moal da moal. Moal kan hiji aya syaratna naon? Ilmu nu bieu ulah dipake di kaing. Demi Allah da wala leuleus teh kangan pangawasa leuh. Ngicip oge teh becus. Pasti itu. Hayang dewe ilmu kitu heula. Sia hayang-hayang. Ngarukana teu panas hawana teh menyekel ilmu eta. Moal bisa mawana akal mah moal. Da wala eta teh leuleus teh kana naon-naon bisa. Bisa. Ya bisa lamun besi dileleuskeun, besi bisa. Onyir. Batu bisa. Uang kas kumata. Lamun hutang dicairkeun bisa. Ya mah lunas gitu cik teh. Henteu mah khusus leuleus mah kumaha urusan lunas goblok cik teh. Lunas main sia we bayar. Ieu mah urusanna leuleus wungkul, leuleus guprak kitu tah. Ai lunas banyak kudu dibayar. Hutang mah. Oh gitu lah heeh ya. Tenang da wala berarti sia dewek tim sukses maneh. Aing rek nyen balego teh ayeuna. Nya ka warga kumaha lamun RT ngahalangan disate ku aing. RT ngahalangan si lain ka warga bikeun ka aing disate ku aing. Lurah tonyok ku aing tuman.
ieu mah lamun kaluhurna Raja Amar tangah halangan kuring ka sawarga aing nu ngamukna oh percaya deuleu ku sia mane mah diem we lamun anu teu asa kangan ku sia leuleus kitu sok anu teu asa bikeun ka mane anu hampang-hampang malah bikeun ka aing da bade hansip hampang deumah komo ayeuna aki-aki nu ngalangan ka sia aing bagianana da kenja ku aing na kitu tah aki-aki mah deuk ku aing tah aki-aki mah kitu deuk ini tah cekang kitu saha nu ngajengkang ka aing teu asa aki-aki mah tulang wungkul hayu da ulah hayu atuh urang init ka RT heula siap da ulah ayo